Urang mah ngaji teh ieu keur ngabebener diri urang, lain keur nyacat batur, lain keur debat-debat. Ayeuna mah nu keur viral teh ayeuna mah masalah ieu dalil nanaon dalilna tuh sagala rupa naon dalilna naon Qur'anna naon hadisna gitu. Urang mah tong kikituan kan urang aya guruna jeung deui da urang mah sing kikituan oge da urang mah jelema bodoh teu nyaho hadis teu nyaho Qur'an. Hadis teh nyaho teh ti guru, Qur'an nyaho teh ti guru itu entah ayeuna mah mas eta kumaha nu kunut kumaha nu tahlil nu kararitu we ipek teh kalka nyalahkeun batur ngaji na teh ngagogoreng batur salah aing bener batur terus we nu salah teh batur. Itu kumaha ngaji teh keur naon